Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nu ngajawab salam sing ka Mekah, nu ngajawab salam salakina sing kawin deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diancam tarik. Bismillahil awwal qabla kullil awwal wal akhir ba'da kullil akhir. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haythu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarah wa la taqraba hadhihi asy-syajarah fatakuna minadh dhalimin. Subhanallahul azim. Nikah sekira tama nikah teh singketan nikmat karasahadeut atawa cek santri lenger mah nikah teh ninihan nu beukah eta mah kirata dikira-kira tapi nyata naon wae istilahna ari nikah teh syariat Allah nu diturunkeun ka jelema matak jelema mah teu main ketslak nu sok main ketslak mah sato lamun di Sumedang asal hayang main ketslak nyalurkeun syahwat maka eta sato. Bari jelema mah kudu disalurkeun bi aqdin shahihin maka akad nikah anu sah. Kasaha ari nikah pageulana disyariatkeun ka Nabi Adam alaihis. Jadi Nabi Adam ge dina cek yuda kana titi. Ngan bedana ari yuda ka titi mah mas kawin emas inten berlian seperangkat alat salat jeung sajabana. Ari Nabi Adam ka Siti Hawa mah mas kawin maca shalawat 100 kali teu ngarengha. Ngan Nabi Adam teu kuateun ngan kuateun 50 kali, 50 kali diayu. Batak di sabrak harita tapi ka ayeuna meunang lamun mas kawin diayu. Tarima abdi nikah kaneng titi kalian mas kawin 4 kg besi diayu. Eta teh meunang asal awewena daekeun. Ibu kersa upami mas kawinna diayu teu. Cewek matre. Paingan atuh nikah nu gampang jadi susah ayeuna bada nikah mah cukup aya 5 ge jadi. Calon pengantin lalaki, calon pengantin awewe, wali, saksi, ijab kabul jadi. Ayeuna mah ternyata susah pernikahan ayeuna mah. Kapangi we penting ayeuna nu sok mempersulit pernikahan teh urang Sumedang. Naon sababna ternyata dia ngajawab mung diayu. Mata ayeuna mah jelema diengke-engke kawin teh sabab mikiran tiudna. Tiud. Teu duit jang nyewa tukang riasna. Kau mau tukang rias jiga kieu mah jigana mahal nyewana teh. Bener. Duit keur nyewa korsina, duit keur ngomplopan jujuna. Duit keur itu keur ieu. Ngan aneh ayeuna mah ari nikah diengke-engke gara-gara mikiran duit. Tapi lamun budak diajak ulin buka bogohna balik jam 11 peuting diarah. Batak tong kaget lamun ayeuna loba awewe nu ngakuna parawan ternyata malam pertama eueuh nanaonan. Salakina nyanyi malam pertama. Katakanlah siapakah orang yang telah mendahului aku. Cicing, dan nyanyi sore halus sorana. Ulah sok kentang gitu kalau tebeki mata tebeki ke mana sore sorana. Cicing. Malam pertama ku dambakan telah berakhir dengan kekecewaan dan penuh penyesalan. Yang paling menyakitkan, yang paling menyakitkan hatiku ini, orang makan nangkanya, aku kena getahnya, ku kena getahnya. Ini ngahulang lagu naon saya tak.
Eta teh mah lagu lalaki nu meunangkeun parabola. Non parabola teh parawan jebol ti heula. Mata Pak Haji Aklani mah teu kitu ninggal Neng Titi tos anu nyaketan teuing kengkek di geroan. Yuda, Titi, come here. Ta'al ka dieu nikah, dinikahkeun we. Da ieu pernikahan teh perkara gede, ibu disebut gede lain pada gede panggungna, lain pada kiaina satilu-tilu, lain pada baladonganana gede, lain pada nu hadirna loba. Ieu perkara disebut perkara gede sebab ieu perkara ngahalalkeun anu tadina haram. Tadi nasihat Yuda karena Titi haram bergaul, ku akad nikah anu sah jadi halal, maka ia perkara dipandang ibadah di sisi Allah. Mudah-mudahan sagalupin kaluarkeun ku Pak Haji Aklani sareng besana, kamu ngayakeun ieu acara sapulatina sing digentosan ku Allah anu berlipat ganda. Amin. Udah kikiran teh itu make duit mah jadi atuh heuh. Mun hajat zaman kieu kieu coba kamu nage tadi bejana Syekh Haji Hasan di loba. Bayangkeun coba sabaraha ratus juta aweun meureun kikieuan. Make tiud ayeuna mah naon ge heuh. Nyeun panggung make balanongana ge sound systemna oge, pajujuna oge. Jelema aing mah duit oge. Para roksang urang Sumedangnya. Dina nyana ge nu hajat mere duit ka acingan tong sok ultak leutuk teh atuh tersinggung aku. Memang ngomong teh mikir heula, ibu tong sok mikira ulah mun ngomong teh betuk teh ngomong teh. Pikir heula ijah. Memang ngomong teh kumaha si Anah dasaruana. Ngomong teh ulah sok tuturut duit, ngomong duit kana muni. Itu urang Sunda mah ngomong digelakeun mikir paneulim ka saralah ngomongna teh. Jawab ibu, ari ibu meuli kasur keur naon? Keur sare jagoan urang Sumedang mah. Bisa meuli kasur keur sare. Uing mah teu bisa. Uing mah meuli kasur teh keur beuntak. Monya meuli kasur keur sare. Aing mah kumaha lumpang ka pasarna. Meuli kasur mah biasa keur beuntak, kasurna sok dipake sar. Di kasur keur sare ngalilur meh mah. Benar Pak Jujun Nabi Adam kasih dawatan nikah? Benar. Mana buktina? Ayat yang dibacakan kukuring tadi. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka. Hei Adam, gerak cicing maneh jeung pamajikan maneh al jannata di surga wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Maneh duaan rek daharek mangke bebas pek kumaha hayang maneh. Nu teu meunang mangan hiji wala taqraba hadhihi syajarata. Maneh tong coba-coba ngadeuketan tangkal ieu. Lamun coba-coba ngadeuketan naik metik daunna ngalak buahna fatakuna minaz zalimin. Maka maneh kaasup tilma zalim. Nabi Adam ngeunah we jeung Siti Hawa duaan. Ngaranna ge uskun anta uskun mah cicingna ge cicing tentrem ngaranna ge sakinah. Karena di surga itu ada iblis. Mendongengkeun memberi kieu kenalan siapa namanya? Adam, kamu Hawa, iblis. Penduduk baru ya, ya senior si iblis teh. Lawan wae cenah di dieu dam, bebas saya mah carek naon-naon dia nu teu meunang mah eta we ngadeuketan tangkal eta. Eta mah tes di Allah, eta tangkal teh ngaranna syajaratul khuldi, tangkal keabadian. Mun maneh ngadahar buahna, maneh abadi di surga. Mun can ngadahar buahna isu page-page maneh diusir di surga. Ceuk Nabi Adam no way, aing mah ceuk Allah teu menang. Teu kagoda Nabi Adam mana sejarah. Ngan si setan teu cicing, Adam teu kagoda, Hawa dirayu terus. Lila-lila Siti Hawa panggeulana karayu. Mata turunan Siti Hawa mah teh kita awewe anu dirayu. Gampang dirayuna teh. Aya pamuda nu sanggup ka bogo pi pamajikanna aya. Eta teh belengug teu bisa ngarayu eta teh. Siti Hawa karayu. Nah, Siti Hawa geus karayu ngarayu Nabi Adam. Mun didongengkeun mah kieu mun, Kang Adam sini ada apa sayang? Kang Adam masih cinta enggak ka sama Hawa? Ya cinta dong Hawa, tiada lagi wanita yang kucintai kecuali engkau daud. Ya awewe lagi kareng hiji. Lamun bener Kang Adam cinta ka Hawa seperti apakah Hawa di hadapan Akang? Mun cara budak ayeuna meureun ngalagu. Kau seperti nyanyian dalam hatiku yang memanggil rinduku padamu, seperti udara yang ku hela kau selalu ada. Sembolong bebek teh nyaho. Eta mah lagu Dea Lopa, ibu nu ngalauna ge once. Pak Jujun geus sagal apal gaul men sobat gitu loh. Lamun bener Kang Adam cinta ka Hawa, buktikeun rasa cinta ka Hawa kudu kunaon akan ngabuktikeun Hawa. Hayang nyawa dibikeun ku akang nyawa entong. Mung pokona mah Hawa mah hayang buah eta, ulah menta eta. Wan ku Allah teu meunang menta nu sajen. Mung Hawa mah hayang eta sok lamun teu pangalakeun ku akang Hawa rek bunuh diri, rek mencit maneh ku budak nu leungit. Mal bae-bae merenya.
Pokoknya nama kitulah mau didongengkeun meureun kumaha prosesna. Akhirna mah Nabi Adam ya aneh. Ku iblis bungkeulekan teu kagoda ari ku Siti Hawa terus kagoda ku iblis kagoda. Mata turunan Adam mah teh ilalaki katurunan Adam. Kalau mah hanana ku awewe. Sok lah ngaraku kami oge ku awewe mah. Tanyakeun ka TNI pangkatna kolonel pamajikanna mah brigjen. Gitu awewe mah Mike Tyson leunggal jelema ceprot di urang leunggal cungkol ceprot di urang leunggal cungkol ku pamajikanna mah 15 menit jeung ngacai. Nabi Adam terekel teh kana sangkal teu ngaladuah hiji buahna ge dibelah dua Adam sabelah Hawa sabelah dituang can tepi kana patuangan Allah bendu fa azallahuma syaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fi Nabi Adam jeung si Hawa diusir dialungkeun di surga dipikeun ka alam dunya maka dipisahkeun Adam di mana Hawa di mana Adam neangan Hawa Hawa neangan Adam mangkali babarengan biasa meureun sedih mun cara budak ayeuna meureun kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga, sungguh berat aku rasa kehilangan dia, sungguh berat aku rasa hidup tanpa dia. Nabi Adam geus muriling ka ditu teu kapangi, kuriling ka ditu pernah. Siti Hawa neangan, pateangan teu kapangi wae. Rumpuyuk we Nabi Adam teh sujud bari ngadoa bari tobat. Pan apa tobatna Nabi Adam buha doana? Rabbana zalamna anfu wa illam taghfir wa tarhamna lanaku minal apal kabeh urang Sumedang mah nya lalantri atuh. Ya bae mah sok dilagukeun ku aki-aki geuning ka dijanari. Rabbana ya Rabbana ditajuk kolamna angpusana wa ilam tetamat sabaraha Nabi Adam sujud bari tobat ngadoa eta 200 tahun lamina. So hadirin Nabi Adam nyen dosa sakali 200 tahun ta tobatna beda jeung urang nyen dosa unggal poe puluhan kali tobatna barang penta we beuki ceuk pangeran EGP emang gue pikirin saatos Nabi Adam ditapi tobat ku Allah ditepangkeun di sareng Siti Hawa berjel begini jual anak jelema teh tapi teh marolotot urang Sumedang ka uing ayeuna alhamdulillah jadi urang teh sa Adam jeung sa Hawa urang teh dulur hadirin panini akang jeung ini abdi teh ini teh jadi sudah tidak ada lagi alasan kita untuk saling membedakan sesuatu sarua beda suka seutik mah biasa bener teh model abdi tadi ngamaklum abdi mah biasa make jam Bandung ngaji teh jam 8 geus datang teh nyaho di Sumedang mah geus make jam Sumedang jam 10 karek dimimitian tapi kuring ngamaklum teh kakeun bae eta memang kurang di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung bener teh di mana kuring dipijagkeun di dinya berarti langit kudu dijunjung dihargaan leres teh Bu sekeun beda saeutik mah teh kudu naon deui ngarasa kieu nah beda saeutik mah teh kudu burger enu resep ngaji penting halus daripada nonton golek enu ngajina awal wae halus pada mata kitu ge kudu isuk rek gawe enu resep begadang ketika subuh daripada nonton bola ngaji ketika subuh gitu kumadinya we nu penting mah lu tidak jual gua tidak beli bareng-bareng we bener teh uing bagian resep ngaji awal-awal kan ngajina engke kiai nu resep penting masing-masing we bener teh uing resep dikirna tarik teh kudu diganggu kudu laun uing digarut dikir uing mapan tarik digarut la ilaha illallah la ilaha illallah nu pangagbuhna teh mamang uing umpaman maklum versi paman uing mah versinya mau gebuk jujur kata siapa mana dikir budak hidup gitu terus yang coplok sirah kuring jelema resep diajak diadu mah abdi mamang keur ngadoa ka Allah yang coplok sirah keur zikir dikitu dijawab teh ku abdi teh hajinana abdi mah keur ngadoa ka Allah yang coplok sirah keur zikir hayang kieu la ilaha illallah eta mamang kuing lain eta keur ngamuk mah gebuk tarik tuh ari mana siap cenah murtad siap cenah kafir pehna ge nyebut la ilaha illallah tapi ka kalimat thayyibah anu sampurna tapi ka illallah mereka berupa kafir tah ieu syariat teu pake torekat teh sing ieu apa naik kalimat nu nabi lirma la ilaha illallah nabi lirma kalimat nafi isbat mah isbat mah geus aya di jero memang nyebut la ilaha ge geus murtad hirup di jero mah masih ketisik di pasar teh haji akhlak di dagang samara kudu hirup di jero mah dan hirup di jero mah ibarat sampai tegakeun pulsa kenaon paus alus HP
kita buka pulsa mah HP we di alus-alus tongkrongan di hade-hade kopi apa bodas-bodas sorban panjang-panjang salat alus-alus bibirna Allahu Akbar kabira ari hate malaweng di pasar boro-boro salat di Sumedang di hareupeun Ka'bah kena kawel anggar bagian awas sedengkeun serius aing ngaji ya jelema ngagul-ngagul HP cek boga Nokia mending Nokia tah halus cek boga Nokia teh cek boga Motorola teh mending Motorola tah coba IP coba leutik coba herang tah cek boga Motorola ari cek boga sapu tangan cek boga halus ieu boga HP halus cek main kacinginya bisa ka dia HP teh rek nelpon cek ieu teu boga pulsa cek ieu teu boga pulsa keur naon HP di hade-hade teh teu pulsa mah bener tak? Ampura punten jadi supaya paham jadi mun aya perbedaan teh kudu digede-gedekeun di si maneh can mahi ilmuna cek aing ilmu ulah sok saguru sok neangan mah teu kuper otak teh gaul baning-baning hiji potnya tuh riweuh atuh soba gaul saleutik buru kuring ge balaka dibanding-banding kuring ge biasa we aya ajengan teh anu asup ka masjid teh paneuri ari santri mati heula salat teh qobliyah heula paeun salat ka masjid teh di pasantren teh sabab jujurna cek ajengan pangalus teh sorana di hareupeun goreng mah baheula teh di hareupeun goreng kan Yun, ngaji heula, ngaji aya meh magrib teh Kang, ngong azan. Geus azan teh kabeh santri salat qobliyah, ajengan can datang. Sabab ajengan boga pikiran can aing datang mah can waka koma. Aya turun ajengan geus adan bisa keneh ngisi. Tenang we, da can aya aing masalah ka koma. Lengle ajengan teh. Jam 6:05 menit can datang, geus nyeri jeung gerong teh hadi dibuka we jendela da hiji da belah dinya ieu ajengan teh. Allahumma sholli ala maksudnya gancang neraka dia geus nyeri gerong jam 6:12 menit namanya sumping pangasa ajengan teh datang mereka masjid teh eta sampean ajengan nokelan cokor santri sampean ajengan nokelan cokor santri bere jalan punten bere jalan datang mereka hareup Jun koma subhanallah ngaleket aya hata simkuring santri kabeh ngalabati ngari ajengan teh ngalabati nah iya mata ilmu bisa ngahalangan peti ka pangeran teh kan santri mah salat qobliyah heula ngalabati ngari ajengan langsung minta qomat militi mah teh suudon kuring nanyakeun heula ka kabogoh anakna dawi mah keur masantren anak ajengan teh bogohan ngahaja ngame beak bekal kan menta heula kitu atuh pake teori cek simkuring neng ari mama cek telat-telat teh ka masjidna eta sok salat qobliyah heula di bumi sanes mama biasa kebiasaan lele bahkan eta teh sok kajaman heula sok heula cek anakna teh coba bayangkeun santri mah ngalabati kabeh salat qobliyah ngari ajenganna lengle datang-datang minta qomat langsung apalagi salat fardu mereka mau kewajiban kudu dihitung batina mah pan sunat nah ajengan teu make sunat nah iya lengle mata kudu jadi tauladan kiai mah urang angkur bibir bungkul afdalu awas gaul men teu pura gaul subhanallah tak gitu jadi ibu bapak kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah naon sababna Nabi Adam jeung Siti Hawa beut diusir ti surga nah ieu intina tina ngomong teh sabab Nabi Adam hatena poho ka Gusti sadetik hatena poho dilindik ku iblis ka hatena maka Adam nu cicing di surga diusir ku Allah eta teh Adam jeung Hawa komoneng titi atuh jeung Seti Yuda ieu mah susurgaan da nyaho ieu menangar ieu teh menang nginyeum lain haji aklani ieu teh nyaho ieu dari haji aklani lain itu menang nginyeum isuk ge dicokotun bogana menang nyewa bener itu pelaminan menang nyewa kabeh ge ieu panggung menang nyewa sound system menang nyewa masa jam 8 kan datang da menang nyewa jadi ieu mah nang titi susurgaan Nabi Adam mah geus di surga nyaan jeung Siti Hawa ngalanggar aturan Allah mah diusir ku Allah di surga komo titi atuh ngan ku akang di jalan nah titi jeung Siti Yuda bakal bisa jadi ka surga lamun ieu rumah tanggana make aturan Allah jeung Rasulna insyaallah ieu surgaan bakal jadi surga nyaan amin ya Allah ya Rabbal
alamin. Tuh nya, kumaha carana tuh? Doakeun ku urang mata Pak Haji Aklani monang kiai sakilu-kilu. Lain-lain agul, meh loba dina deudeuh doana. Sim kuring mah komo geus lila teh ka dieu teh. Hiji sim kuring memang onangan loba, kadua Haji Aklani tarang onang. Teken bae na teh onang ku Haji Aklani ge, teu dionang ku langsung urang aing mah ka Amerika geus ngaji. Ka Australia geus datang, ka Hong Kong biasa. Nya teh dionang ku langsung undang ngantri yang undang jujur mah ka dalam aja. Makana ayeuna dionang ku Haji Aklani bunga, tuh panggil jeung geng-geng ku geng unggul tuh. Jeung Haji Eti ditanyakeun, "Mana Haji Eti?" Tegeng. Jeung Haji Ida, "Mana Haji Ida?" Tegeng. Jeung Pak PR, "Mana Pak PR?" Jeung Haji Hasan Bukit Badang. Magego Haji Hasan, wah ceng teh hebat. Ya sobat kabeh alhamdulillah dulur baraya alhamdulillahnya. Aya teh monang jujur, monang Pak Kiai Dede, monang Pak Kiai Muhyiddin, lain kuna naon ya teh hayang dideudeuh doa, meh rempek doana, da salah siji syarat doa dijabah teh meh loba. Jeung di antara doa ge teh aya makom ijabah, bisa jadi poe ieu teh jujur keur dijabah doana. Isukan makom ijabahna, Haji Lili ayeuna keur dijabah, urang nurut doa ka Haji Lili kabeh, meh kabeh ka ijabah, amin. Kitu ya teh babarengan sakitu aya berjamaah teh. Karena jamaah jadi rahmat, ya bener, iya maksudnya. Jadi Haji Aklani teh dideudeuh doa, neng Titi sing soleha, Cep Yuda sing soleh. Aya lalaki nu soleh nu kumaha ceuk Nabi Cep Yuda, aya Yudana aya. Orang ka kamar didoakeun runtuh siarannyana. Nyari kuing gogorowokan ai panganten oyak-oyakan. Ai lalaki soleh teh hiji ceuk Rasul dawuh Rasulullah, istri lalaki nu soleh teh lalaki anu daek mere dahar ka pamajikanana. Kudu kawajiban. Loba anu salaki teh rek kawin cicing da menit imah mitoha. Ngalamun we, teh teh teu meunang teh. Lalaki nu bener mah antat imaha idza ta'amta. Mere dahar ka pamajikan. Maka kada Cep Yuda, ayeuna sudah punya tanggung jawab. Kudu adil daharna, Yuda daharna, Titi daharna. Temenang Yuda dahar munaf Titi dahar teu ngeunah. Yuda dahar pai sauk, Titi pai sauk, kecuali mun Titi teu bagian. Umah mah Yuda dahar bek lake cerakan ieu babaturan teh inget ka Titi. Inget ka Titi lain mungkus nama deui. Inget deui nama deui teu meunang. Sok aya salaki nu kitu asok. Lake cerakan jeung baturan pamajikan di imah ngadak wah teh ngaganyel beuteung. Barang datang, tuang, ngus sama biar di restoran di mana gua arek ka mah pepet tidak khianat masalah kitu ke pamajikan. Kudu bebeja eta mah arek keluar di si lapar ai dina dahar di luarnya mun Titi lapar sok makan duluan nanti kita sore makan bareng ya. Kitu Yuda eta mah. Itu paling enak menjadi bujangan, kemana mana ada yang melarang, barang hakan di mana wae menang, langsung teh baheula, ayeuna mah teu bisa. Mata Haji Aklani abdi oge ayeuna mah dahar sabab poho teu bebeja ka pamajikan. Manya uing dahar jeung uyah pamajikan, uing dahar jeung daging pamajikan jeung uyah. Kumaha carana ngameh sarua? Kumaha mak? Ulah sok pamatahan ojek kamari. Haji Aklani mah geus ngarti. Lain sakadar mere dahar, tapi kudu nu halal mere dahar teh. Kade barang syubhat kumaha haram ulah. Kudu nu halal ka anak pamajikan gadenya. Alhamdulillah enak mah perkara-perkara haram geus sedang urangan minimal togel geus deueuh. Pan kami kerjaan togel urang Sumedang ngaji osok pasang togel aya nya. Sok aya nu beda katingali nu tarak nu biasa masang togel mah ditingali atuh masih tengah ku beda tarang beda. Tarang nu sok masang togel mah pandekok. Ka tukang togel mah sok nanya sabaraha nomor keluar 2 tilu edan. Aing 2 Isukna lagi sabaraha nomor keluar 45 gelot. Sapoe teh 13 kali ngagebugan tarang kali 30 we dekok tarangna. Nu toyib, nu halus, ngomong kayak di sini Titi hamil, doakeun. Nikahna atos tadinya. Amanat kata Yuda, ping-ping sak-sak, ping-ping toke. Papang hulu mamotoran, gerak pecak ku tingke di si kabulu kotoran. Kada basi ngabring oge atuh bawa adana Cep Yuda teu datang mun kapaehan mah. Lamun tadi isuk-isuk datang rombongan Yuda teu datang, Titi pasti kapaehan. Dan seteng Titi teh atuh tangkal jengjing, tangkal aja, tangkal jengkol di astana. Kajen teu jingjing teu bawa asal ngarengkol we salana penting. Tangke mun keur hamil kade ti. Isi keur hamil engke dibere daharna ku alus. Mulai mah keur hamil dibere jengkol. Isuk jengkol, urang jengkol, sore jengkol. Kita teu kuateun orok teh 7 bulan di saluar mapok meureun.
Begitu keluar bau awak tadi ditanya kun ngalayan kunaon maneh beut bau awak because I live in a sengkol. Jadi, nomor 2. Lelaki soleh mas nasihat Yuda adalah laki-laki yang siap memberi pakaian kepada istrinya. Awas, pakaian artinya luas, terutama pakaian yang berbau muslim, yang harus identik dengan pakaian muslimah. Kudu gini sarua, Yuda gagah, titi gagah. Yuda basajan, titi sederhana. Coba gagah sorangan. Yuda gagah, pakai bris maskulin. Bris jalan tah. Maka minyak sengit as Afrika. Kesan pertama hidung kuda. Selanjutnya terserah Anda. Sepatu pan kopo, hakna jambung, maka kumaha lempangna disada. Sakerak. Keteplek na titi jika emeh ngarame. Ulin sia ka kota, urusin set jeung bambuna pembantu disebut lagi tanya waktu deui. Atau awewe nu geulis, gaya buk di bonding. Awewe mah geuning di bonding, di bleaching, di highlight, di bereuman, di konengan sakalian ku sia jarean. Terus mantegaan belum hulu ngaranna. Leuheung lamun di bereuman teh geulis, ieu mah beungeut soromot. Sekor jenderal romeheun. Perpecahan antar suku. Panon beureum jaba uratan. Untung ngogor, tongar, jaba tadi sikat kiri ular. Bibir jontor, celi rembing. Ai buk di bereuman persis belana kadulu. Pakai baju meligagas, sepatu dari kulit rusa itu aku yang minta. Hitam kulit buaya itu juga aku yang minta. Selendang dari benang sutra semua itu ku yang minta. Gagah, kepiudana jika mah ngomong direk macu. Ulin ka kota si Neng jeung panyawahna. Salaki disebut panyawa, nyawa teh mana? Patak ku ibu tukang lihat, tadi banan teh disarwakeun bajuna. Sarwa ginina, sarwa gagahna. Eta teh kudu kitu gambaran kehidupan sapopoe kudu anger gitu. Terutama lelaki mah kewajibanna mere pakaian anu sesuai dengan aturan Allah. Kada bisa bapak-bapak di dieu bojo teu nganggo jilbab cicing wae, dosa pamajikan mare pakaian salakina. Da salakina pamimpinna. Enggak gampang. Kudu galak ka pamajikan baporatna. Uing ka pamajikan galak baporatna satu rambut kelihatan haram. Jadi kok. Gitu atuh. Sok ka salon bebeja. Ya boleh ke salon boleh. Mau apa? Dipotong dikit ya biar rapi boleh. Mau apa lagi? Mau hair spa boleh. Mau apa lagi? Mau mandi susu boleh. Cari salon muslimah. Balik di salon, tutup dari oratna. Persembahkan rambutku yang bagus dari salon itu untuk suami. Lagi mau lumayan salonnya urang. Kalau di salon bukna ditanya ku tukang ojek, ku supir angkot. Datang ka goblok bagian rikas sehara yang lain lain. Tadi di imam di rompok Bapak Haji Akani biasa jujur oke kalau di Haji Imam di bahasa apa tuh pakai tiung kena pemajikan ajengan di kamar oke kayak baju cara rompok malam Jumat hari tiungan tuh baju ke soleha lain soleha sama ronek meureun sirah di kamar mah boro-boro bajuna jeroanana ke coplok keur abdi mah aya kelainan di pajasan ti leutik abdi mah geuleuh kana jeroan awewe nu hiji segitiga awewe teu ingat abdi mah abdi mah ngaliwat kana popoean ka segitiga awewe tara jadi tara lewat kalinya ka jenengan deui di nyawa ke jalan so geuleuh abdi mah teuing pamajikan mu rek sare sok ditanya ku abdi mah make kana segitiga teu mun masih kene make kita dicotokeun ku imah geuleuh ari kumaha ngahalangan sih lalaki nu saleh nu katilu cek Rasul cek Yuda adalah suami yang tidak akan pernah menyakiti fisik istrinya. Wala tadribil wajha. Teu meunang salaki neungeul beungeut pamajikan. La'na hiya. Al aslu fil nahi tahrim haram. Lalaki neungeul beungeut pamajikanana. Tah ade. Di sini Sumedang aya keneh lalaki sok buat haok kublak kaplok tubak cakok surat cilik kumlang gamplang. Sok aya keneh begitu aya. Eureun teu meunang. Goblok pamajikan najis aing mah kukola teh dicabok kerikeun aing mah. Sesalakina pede aja lagi. Aing nyerikeun siapa isu ke kawin deui. Der Tirak sekurang dia mah papisah divorce rey. Lupa kolepak sorangan teu meunang oge. Dan balik deui tah ngajak rujuk ka us pamajikanana daripada daekeun maka deun ngalagu. Sahat di dieu. Geus tepi ka dieu. Carita cinta nu urang. Jika kidul, jika kale aya kakaitan antara urang duaan lain nyai lain akang urang geus lain laina lain
atuh mi cenah hampura we kamari makan teh nyabokana teh kalapasan jurig beda sia jurigna. Daripada pisah mah mending hiji demi anak daripada daikeun maka jadi dituluykeun ngalaguna. Ulah. Tairi cerikan tarima janten duda. Nyai Pak Raja di rana tak ningkil kuduna urang teu bisa kumaha. Sekuing kau udah salah kina KDL. Kan KDL kasihan deh lo. Langsung singkatan lain nama KDL kasihan deh lo. TOP BGT PSN top banget pisan. Titi DJ hati-hati di jalan. Dedi Dores dengan diiringi doa restu. Elvi Sukaisi penyanyi dangdut tuh bertanya oh aing. Ah bener Cooper nya orang Sumedang. Elvi Sukaisi naon penyanyi dangdut katanya oh aing. Ya, Bu, ayo nana mesra kengi udah bari heureuy ocon mangga osok aya bapak-bapak jeung ibu na ocon set. Launkeun plok ganti ku kumis maka set. Komo kumisan mah geunah. Pasti peresen. Komo kono kumisan, kumisna anu bablang, Bu Haji Aklani ngajengkang. Lu apa? Kunaon tungundang ningali jam teh pada jam kuring atuh sieu ningali jam we. Tenaskeun Bu. Moal capek. Moal ibu mah dihana. Sok capek mah di luhur. Mata kunaon nyoba capek pindah ibu ka luhur. Sok ka luhur tara. Udah pikiranna kan teu balik wae. Ka luhur kali teu balik ibu naik ka panggung pidato kuring ka handap kadengekeun di luhur mah nyerikeun kerong di handap teh. Memang diteruskeun sim kuring rek menta doa restu da urang Sumedang mah saleh. Doakeun jujur sing sehat sing cager. Jelema na hiji nu butuhna loba. Ya bae mah ngurus pesantren di Garut, pajasan pengumuman dia. Jadi pesantren kuring geus jadi di Garut, santri geus 270 ayeuna karek sataun. Baheula sok aya gosip jujur Junaidi mah ajengan mahal. Lamun teu juta-juta mah tara datang. Gosip eta di mana-mana. Jawab dong eta, jawab dong. Eta teh bener. Bener. Mata ku sabab duitna amplopna juta-juta jadi pesantren. Yang pesantren teu make proposal, teu ngajulan kalender teu nyen proposal we nya pesantren. Ku sorangan we. Jadi pesantren kuing mah mun diduruk teh mah anu protes. Mun ta pesantren duruk we kuing teh. Masyarakat sekitar balik ka kiai sabeut duruk mah aing we gitu. Sabab anu ngasorke dibayar. Alhamdulillah kasus ini mah gimana kadua. Eta teh ladang dakwah. Malah penting apapun gitu. Saya 1,6 miliar nyen pesantren beres. Ya alhamdulillah. Resmikan ku Pak Gubernur ku Padani lain hayang uing eta ge Padani we bari neuleum tah. Ngekeneh we keur ngaji di Darut Tauba. Di Saritem meneh pesantren. Hebat itu sagadu pesantren, gaduh SMP kan pesantren resmikeun. Ira resmikeun duka. Belakangnya enggak sing ke kampung tapi kenapa wae da sok opo udah ka kampung gitu. Sampai kemarin teh deuleuy, kuring mah da jelema kieu piraku deui nya gubernur daerah datang ka kuring. Teh nyaan. Alhamdulillah sababiana anjeunna sumping ningali cai keur peresmian teh saeutik da mangeueur cai teh. Bajun cai mah kecil, ya kecil sing sakituna. Kumaha tuh? Teu kumaha cai mah. Aya cai jauh, aya cai bisa sumber air. Aya sok tapi 7 kilo tuh di gunung harapeun Talaga Beras. Kumaha tuh? Duka. Duka. Butuh bantuan ke abdi bapak cara nyuhunkeun mun dibere poro-poro diasolkeun di alungkeun dicopot. Oh gitu, sageroan bupati Garut. Bupati itu ngaragadna cenah. Di dia saya 7 kilo tuh berapa copot saya ingat di gubernur Saware, di bupati Saware. Tantuna gubernur lebih gede batan bupati. Sakitu alhamdulillah saya beli 100 jutaan narik cai di luhur gunung tepi aya ka pesantren. Geus aing satengah. Alhamdulillah santri di Jambi, di Lampung geus datang. Nu acan teh di Sumedang. Di dia maksudnya di kota, hari Sumedang di Cimalaka bagus aya, aduh di mana geus aya alhamdulillah gitu. Nah geus bini mah di atos ya kan itu. Nami pesantrenna Al Jauhari, sebab pun aki jenenganna Jauhar Maknun. Ngantunkeun diabadikeun ku simkuring na pesantren. Kamu sarana ngalomok mangga di atos jadi itu tiap sasi aya sasihan. Simkuring tiap sasi ngayakeun manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Pada sahabat tiap Jumat kahiji malam Sabtu simkuring muhadir terus 2000 muhadir di mana-mana di antos teu kudu bawa sangu terus di Parabat di ditu aya gitu terus kudu sieun dipena kensleng hiji-hiji na pesantren utara make kensleng pesantren uing rajin tara
kamari aya berjamaah nyarios pakai cuma urang cancelnya daripada saya mau dengan canceling aing canceling anu ngurilingan. Pokoknya teh canceling keur nguriling. Tadi Haji Aklani disukan isuk-isuk di wali kota Bandung tadi Cicadas beurangna di Nyengseret pentingna di Sukabumi pageto isuk-isuk di Polwil Tabes jam 10 di DPD Golkar jam 1 di Subang pentingna di Jalan Cagak eta teh canceling ya canceling kan teh kudunya di canceling di ditu mah alhamdulillah barokah ya para ikhwan terus diwantosan geus singgung karek beak 3 kintal beasna teh terus kali masak alhamdulillah diantos ka ditunya jadi ulah ngeunalna ulah ti kajauhan ka jelema teh ti kadeuketan meh awas urang di ngawang pajujun ti kajauhan geuning pajujun teh ti kajauhan geus kajangkung padahal mentong aduh teh sopan make mana teh make adab ka kitu lah pendek kita mah kiai mah kirang jangkung gitu jadi urang padahal teh yang pendek awakna di asal eta we panjang naon eta teh napasna doakeunnya mudah-mudahan pesantren simkuring sing manfaat amin santrina sing beuki betah beuki seueur amin insyaallah kamari jalanna geus rada butut di handap teh ngaji kamari hareunya di Garut Bupati saya salam di Wali Kota Bandung sampai Pak Wali Kota Bekasi saya among ka pesantren mun jalanna awon sari-sirian oh nya Pak Jujun nya saya isi atuh dari aspal mangga Pak Jujun kamari geus telepon ayo Pak Jujun 200 juta cenah dari aspal sasi ayeuna mangga alhamdulillah bagian noelan geus saeutik canceling mah gitu nya bunya doakeun simkuring sorakna dibagi-bagi ka ditu ka dieu alhamdulillah Pak Jujun sareng nu ngajar di Garut saja Pak Jujun simkuring masa minggu sakali nu matupat tujuhan 7 kiai 2 jawara sebab kuring mah ngalatih pas ngadidik santri kudu jago gelut teu meunang santri kuring eleh gelut teu meunang balik ka Sumedang ke pidato tukang mabok ngaledek ngajedog we teu bisa sikat sudah 2 jam ngajar kudu kitu alhamdulillah jadi digaji tiap bulan alhamdulillah panjenenganna digaji tiap bulan gaji simkuring ti kampus ti nagara jeung ngagaji kiai salapan gede keneh ngagaji kiai daripada gaji uing amal bejakeun alhamdulillah sakitu ge nama-nama lumayan gitu geus ieu mah tahdut ini mah tuh urang ge geus lila tuh pagi jeung kuring gede ngadongeng seutik tahdut ini mah teraskeun Bu nu kaopat cek Yuda lalaki nu saleh dan rasul adalah suami yang tidak akan pernah menyakiti perasaan istrinya walatu qabbi teu meunang ngoyok teu meunang ngajejelek teu meunang ngahinakeun teu meunang merendahkan suami merendahkan istri sok aya salaki ngaledek ngecek ka pamajikan aya ikut bobogohan tiada lagi wanita yang paling cantik di dunia kecuali Titi pacar saya belum ngaku belak nakarak ninggal gunung asalanyong embukakan yang Titi bulugus jika bulu Titi entah belum pang jika bujur Titi segala pisan jika Titi wet nong ge Titi hanya panganten pakai gaya lempang oke gede belum kamu ebis nyebut gebis yang ebis geuingkeun jadi buka yang buka suka kamar beli sepuh hitut neng entut lagi neng entut malam pertama Mas Ono kene di setiap ada kamu mengapa jantungku berdetaknya lebih kencang seperti genderang mau perang di setiap ada kamu mengapa darahku mengalirnya lebih cepat dari ujung kaki ke ujung kepala aku sedang ingin bercinta karena mungkin ada titik di sini Yuda ingin aduh dikereuyeuh bareng titik mimiti bareut kosongkeun cai kunaon ti asup angin sing seueur ti sing seueur ai pasti pariksa positif hamil anak mimiti mah di dalam nenek kene hati geuning ada seukutnya ulah sakit tinggi ya jangan sampai bekerja biar AA saja yang nekel semuanya sok mau apa rujak dipangujakeun hayang buah naon apel beureup apel hejo apel bulu hiris kesemak maksudna mah malu menyiram limalim apel alim rujak hayang naon atuh teh tempe sai ucing dipangankeun ucing ising nanya ka pamajikan dibungkus make daun pek dipais asak kudu pek teh urang empoh heula asak ya tuh ki raosan heula ku AA danya ka pamajikan diasaan we tahu kan ada hasil jama pahang ya tuh lain hayang di jama sager utak kumaha menyiram
Ayo semoga pamajikan boga anak hiji masih kena dede. Anak hiji mah neng, punten neng titi karena saku akam anak hiji mah didaguan malahan mau 40 peting teh. 40 hiji peting geus tua atoh ya ka pamajikan anak mah atuh mah bukan ngeunaan dina pake 40 peting leuwih. Atuh apa tuh coba ieu kuring saorok. Kada teh lagi ada orok ditangtu, diakeuf dituna ditunyangeun. Der we jeung adina. Orok ditunyangeun der teh keur anak seurik budak. Ditulikeun budak seurik teh ditulikeun meungeunahna. Tapi pinter bapana jempol na dilogkeun kana bahan orok leuh. Diketok orok dianggap empeng. Alhamdulillah tamat geus adina. Dan beres yang adina paeh orokna. Ai di parisak teh ternyata karacunan bodo eusi. Boga anak tua masih kena sayang, boga anak opat, boga insuk mimiti manehna. Kamana bu hanseur? Kaonangan mimiti pa jauh-jauh. Biasana PGG ya salakina dihareup pamajikanna 200 meter di tukang gogorowokan. Angkosan salakina tuturkeun boyot. Beda belum kamu geus modal sekalian aing kawin deui. Wala tuqabbi teu meunang. Jadi para Allah wa ashiruhunna bil ma'ruf. Hai gaul ka pajak pamajikan teh kudu hade, lain sampai di tempat tidur. Pergaulan sehari-hari pun harus baik. Tata caranya harus dilakukan dengan baik selamanya. Nu kalima lalaki soleh dawuh Rasul nyata lalaki anu teu pernah kaluar ti imah lamun teu aya masalah. Mata wala tahjud illa fil mabit teu berarti saanging di imah sorangan. Gerep saya, ayo kalian kabur ka imah tatangga. Ulah eta teh bahaya, riskan. Islam apik atuh. Rasulullah mah hebat atuh memagari aib rumah tangga. Teu meunang. Keur pasea pak kaluar, teh pagi tukang beca asa-asa tukang beca leuwih kasep tibatan salaki urang, keur pasea aja salaki. Mata pun keur gurger teh keluar komo bebeja ka baba sare di imah babaturan. Baturan pasti nya, terus teu lelengohan deui anu mayuda anaknya. Nah ieu cacari di pada titi, biasa mun keur emosi rasio teh jalan. Emosi nu keluar aib rumah tangga teh beja ka batur. Nya keur pasea di titi teh kasabeuleun titi teh goreng maduk ternyata titi akhlakna kieu. Aib rumah tangga teh beja ka batur teh meunang. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ai pamajikan teh pakaian yang salakina isra teh pakaian yang pamajikanana. Ai fungsi pakaian teh nutup orang rumah tangga teh urang nyamun batu. Kitu eta manfaatna. Nu kadua manfaatna lamun sare misah kitu masalah teh ka kamar tukang. Hiji manfaatna teh eta air teu kapangi. Nu kadua di mana gar teh hujan, lima batu mah kudu nyem payung, lima urang mah patingal ngororan deui ka kamar anu. Dekat rok. Saha? Enon kaya? Liris. Ramailah. Pemajikan anak rada jaim jaga image teu wakadaek na gajeun tuan panto da poh teu ditulakan. Isalakina nyeret pasere-sere dalam panto aya we laguna. Kukuring ditutup ku anjeun dibuka tutup buka ruksak engselna karek engsel. Kukuring ditutup ku anjeun dibuka tutup buka leungit pantona geus leuwih pantona tuluikeun rukun sono ngaranna. Rukun sono teh pan hiji mun geus pasea sok sono dua mun geus jabat jauh. Kamu kah sorangan teu mau pamajikan balik teh datang-datang gabruk kan kamari. Pamajikan teh jeung liburan kieu cenah mun nambahan kiloannya tuang wae. Wah aing kalaparan di mina ge. Ini bisa liburan kieu direkap teh tolongna ternyata rangsalna teh dicoplokeun. Bukan terusuk di pohonnya sakeur rangsal. Nuka tilu mun geus korokan, nuka opat lamun geus gering sok sodo teh. Nu kalima lamun geus moe kasur. Baheula mah kasur sok dipoe teh suku metap salakina teh. Konon komet apa? Aing harus satu mengketa gitu. Jadi bisi ibu-ibu geus rada hamar ka rumah tangga sekali-kali terapi teh poe kasur. Subhanallah. Pampang apa ya nu penting deui daya. Lalaki nu soleh adalah suami yang siap menghamparkan sajadah pertama tengah malam ngajak sholat tahajud tengah malam kepada istrinya. Ulah ieu rumah tangga yang barokah kerek we salakina. Pemajikan. Mate malah. Udah beungkeun mah sholat. Mangkat. Ambil tunduk sarua apa pakai tunduk. Amparkeun ku yuda sajadah di hareup. Hiji di tukang pet di maman yuda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jawab ku titik dulu ikeun Bu Yuda. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Allahu Akbar. Tuturkan ku titik. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Beres salat salam Yuda. Assalamualaikum warahmatullah. Buktikan omongan kang jujur penting ena Yuda. Begitu Yuda ngareret ka tukang, Yuda akan melihat bidadari di belakangmu. Siapa? Pamajikan kita titik ngarana. Nama bidadari. Sebab titik yang cantiknya inner beauty. Keluar dari dalam kecantikannya. Karena istri kita adalah istri yang salihah, yang mau diajak beribadah di saat orang lain terlelap tidur melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Zayyinu buyutakum bis shalah. Hiasi rumah tangga hidup duaan ku negakeun salat. Zayyinu buyutakum bi tilawatil Quran. Hiasi rumah tangga hidup duaan ku senantiasa mendengungkan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Insyaallah barokah rumah tangga kita. Amin. Doakeun sing kitu nya Bu nya. Bu ya. Ya Bu ya. Cukup ku nang titik soleh ya cukup. Aya rumah tangga pabulan Pak. Nah sababna mun teu pamajikanana geok salakina. Mun teu salakina pamajikanana da rumah tangga kudu duaan-duanan. Aya salakina bener pamajikanana teu bener paburanta. Aya pamajikanana bener salakina teu bener paburanta. Rek kiai, rek santri, rek tukang macul, rek tukang ngamuning sarua. Nabi Ibrahim ditanya ganti pamajikan ke Nabi Ismail. Ganti ternyata pamajikan. Mereka gitu. Sebab Nabi Ismail soleh pamajikanana seperti alus orang kami bahas. Contoh. Jadi kudu dua nana soleh kumpul Yuda bisa titi gak kudu soleha maka doakeun sing saimang ngadoana neng titi sing solihah amin. Ge solihah naon sing dina padiun jangkung can tanggu pancung can karuhan geulis can karuhan lain kitu ternyata solehah mah solehah mangan hiji cirina ge fas-solihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. Istri solihat kamu qanitatun, kamu tinggi, kamu satya, muhafizatun, anu ngaraksa kana dirina di mana ditinggalkeun ku salakina. Makana dirinci ku Rasul mah inna dharta ilaiha sarratka. Awe solihat nu hiji cirina yang titik mun ditampo ku salakina pikalucueun. Boga wadah ibu sok wadah pake yang salaki. Mereka kotak, pakai bedak ganti ke lembu, pakai sidau ganti kunjur katel, pakai lipstik ganti ke betadin, pakai minyak sengit. Tapi mereka kotak unggul, supir angkot buat ngelayan, tukang ojek buat ngacai. Kata parfum masih mahal, mana naraka dan awe kemakan. Coba awe buka parfum halus pakai harga salaki, salaki nak kesari kita buat ngorenya. Tahu apa ini? Cari sampai dapat. Jadi mama di segi cari mama di merangsang. Eta parfum masih mahal. Orang surga cek awewe makena. Awewe mah boro-boro baulaan salaki atau neng titi surga awewe mah diharapkeun salaki kan. Ibu ka dia minta izin ke salaki. Jawab. Minta izin teh. Balik ke dia minta izin. Sebab rek ngaji teh minta izin salaki bisa tadi geus make baju ibu. Maka mana dia lagi pada pengawasan, sangat pengawasan, Pak Jujun, Pak Dede pakai ilmu hidin. Oh, tapi mah lain bermenang ngajinya, bapak teh hampura. Jadi saya tanya, saya rupanya dari awal sih pemacetan gelah. Ini trek mengaji nak, sopok ke baju, ganti ke baju di imam, pencetan di masalah. Kalau lebih benang berharga, mau lagi mah, minta salah buat Allah. Allah benu kamane. Jadi benang pahala, benang palu, teh cacat-cacat rek ngaji, teh awal mah korek alisan sih. Kade. Petang kadir salah timah kaulaan kadir pemajikan boro-boro kaulaan nawan-nawan neuteuk lain molotot neuteuk ini teh kita diteteuk salah kita
bari khidmat nikmat bari cinta ka salaki red salaki ngesan teu pinukukan deudeuh ka cinta ka nya bahumu yang dulu kekar sedang terbakar matahari kini kurus dan terbungkuk bapak tegala di kapar but orang ketih perbut bapak teh ayeuna nama bapak teh jadi bongkok buntu kita webok tinggal hiji kita dicium abdi coplok hampura abdi teh bapak mata kitu ge bapak teh ngurus abdi jeung anak pamajikan mudah-mudahan we pangurus anak pamajikan teh sing dicatet jihad ku Allah tah paneuteup model kitu pahalana sarua jeung nempo Ka'bah ibu geus ka Mekah acan nah bukan ka Mekah teu duit tenang ibu lu Ka'bah di imah sekali nempo masalah pilu kuran deudeuh ka cinta ka jaan maka sarua jeung nempo Ka'bah komo salah tidak hideung jiga Ka'bah maka bapak-bapak nu hideung tenang mun isuk aya nempo seuri we kenapa Ka'bah yeuh cium salaki ku ibu cium salaki tara itu nyamun sekali nyium pasalaki pinuh ku kadeudeuh pahalana sarua jeung nyium hajar aswad nyium hajar aswad naon 70 dosa leutik murudul tak ibu loba dosa kan boga hajar aswad di imah niatkan balik di dieu nya niat abdi bade ngaleunkeun dosa-dosa leutik Pak dieu eta dieu ka maksud anu sapaja jeung dieu begitu geus deukeut 100 kali monyong juga sabibir mun jigana mun salaki teh nu ngaji mah bingung nah saya mau beli ngaji jadi gelo biasanya nyarekan itu bahasa Sunda paling teh meni alusnya awewe mah kudu ngeunah angen angin mah rapekan sakala bisa we rumah tangga 20 tahun ceplok nol we yang masih tempe kakak we deblok ngirim kentang sakarung di deblok kabeh teu kabul deui malah naon-naon rapekan segala bisa tapi kudu ngeunah angen deui eta mah hate akhlak ngasongkeun susu tapi bari amok-amokan inum ka sia ta inum cai susu teh kaleng lagi di teng bae udah kolot gitu kira saya aja mikir ngasongkeun susu bari jadi asong-asong bari amok-amokan gitu diinum teh ku salaki mah sareng oge mali tuluykeun nah sebab manis di bibir pahit di hati dipahitan ku di pamajikan song awewe ngasongkeun saeun teh punten nya hana ampe dan ape tapi punten nya kopi teu kabeuli gula teu aya susunya kitu biosnya cinta oge singkeun obat hanaan kamu sok pilih kirang panas dipanasan ku abdi pilih kirang tiis ditiisan ku abdi pokoknya masalah mana pada malah tawakan nyarios ayeuna mah istirahat we sing jongjon kayak pamitos rineh nyarios ka abdi sudah abdi dia tiasa sumbang saran meuli geunah eta nya pamajikan ngateus sarana teh salaki bangkrut ge di pasar balik ka imah pamajikan kitu mau teh asa bangkrut teh diinum teh ku salakina eta oh lah ngeunah da malah eureun ngiung lagi malah beak sagelas ka bari sakit nah sababna amis kana hate jadi amisan ku di pamajikan teh hanya istri yang beriman bisa dijadikan teman dalam tiap kesusahan selalu jadi hiburan istri solehah kersusah jadi hiburan kerbunga jadi hiburan salaki rebo orang bawah di panyabaan disambut dengan mesra salaki ribu katingal gering dirontok isi bener-bener gering kudu kitu awe bener salaki rebo selamat datang yang berapa di Jakarta ketinggal rebo bawa-bawaan salaki datang aleng hoy jeung gering tutupkeun patok kebluk tong dibuka bapak ngasiat teu bawa duit pasti nage aleng hoy gering salaki mah kakak dibuka sina mah beli ini salaki mah kada zaman panjikan anaknya butuh duit 100.000 menang ngempil-ngempil teh nak keluar dompet dikesek-kesek kan erang-erang pantau lamun nyebuntul mana tuh apana kita tadi pamajikan kitu mah jejak kowe sok aya nu kitu di Sumedang awewe osok mulai jadi luka dua awewe sholiat dan rasul wa in amartah atau adka mau diminta sok taat neng titik kade neng biasana tibra sare ayeuna mah geus bisa tibra jam 2 ke sare tiba-tiba yuda tual toel layanan beunang nolak kalau betul beunang jam 2 noel mah balik meong salaki geus ngagorowok pesawat siap mendarat
nulikat awal mah landasan siap menerima. Pesawat siap mendarat. Mohon maaf, landasannya sedang berkabut. Kira-kira pesawat juga Adam Air. Kita pasti tidak ayunnya. Amerika sombong. Tenang masyarakat Indonesia. Kami akan membantu dengan sonar-sonar canggih. Pesawat Adam Air pasti ditemukan. Legeng Amerika. Efek isukna pengumuman telah ditemukan puing-puing pesawat yang diduga adalah pesawat Adam Air ditemukan oleh seorang nelayan bernama Bakri. Akan siap. Ecek Sunanda tadi di jalan balik hijau dan cepok. Kemana tuh Amerika tangin? Gitu. Kita si Sunanda ini lucu dari si cepok. Kaledek Amerika legend dengan sonar-sonar canggih. Efek kapalnya mesti Bakri untuk mewana nawan. Sudah ini mau gambaran atau subhanallah. Karena penyakit ini virus flu burungnya dirame-rame di mana? Harus kada hayam di padaran. Ya memang etak itu penyawat maka dasar sininya Kang Haji atuh. Gak kira Allah gampang. Namun hayam di padaran dipinahkeun dengan cacat. Kayak perlu cacat ya. Dan di padaran di cacat kabeh. Cacat di padaran pindah karena kucing perlu kucing. Lain etak penyakit nama lam tauhar al-fahisyatu fi qaumin qad hatta yu'linu biha illa fasyafihul awja' allati lam takun fi aslafihim. Tepati-pati kemaksiatan dan merajalela di tempat di kaum angin Allah bakal turunkan berbagai macam penyakit anu can pernah diturunkan sampai mehna jeung eta penyakit esret yang ibarna tah eta ku hadis dijawab. Jadi lain masalah kali dina hayam kemaksiatan merajalela ngacarana wae kan bangsa Indonesia mah aneh ari agim nikah rame ari artis kumpul kebo ngajarana wae. Bener tah? Agim teh nyarung nikah lain zina nyarung teh nikah jadi rame. Hari artis kumpul kebo buat rame, enon buat kate rame. SBY pipin agim kawin. Hari artis kumpul kebo, saha geuning artis kumpul kebo teh saha? Tuh apa Steve Emmanuel. Kumpul kebo diwawancara kawin buat teman. Kenapa kamu belum nikah juga? Tenang aja kita kan enak begini. Sugan presiden ngagulung. Sugan majlis ulama ngaroso makan. Teh ngajaran dompet. Oh sakieu teh iman bangsa Indonesia teh ditamadi ku aing penyakit mata tah ceuli. Alhamdulillah, urang tos ngadangukeun ceramah ti Kiai Haji Jujun Junaidi. Mugi janten tambah ilmu kanggo urang sadaya. Sareng janten ladang pahala kanggo anjeunna. Dina ceramah ieu, urang tiasa metik beberapa hal ilmu nu penting di antawisna nikah teh syariat Allah nu diturunkeun pikeun manusia. Rukun nikah teh aya 5. Hiji aya calon panganten lalaki, 2 aya calon panganten awewe, 3 wali, 4 saksi, 5 ijab qabul. Ciri suami anu soleh, suami nu mere kadaharan nu halal keur istrina, suami nu mere pakaian nu muslimah anu nutup aurat, suami nu teu nyakiti fisik istrina komo nyabau kerarari istrina, suami nu teu nyakiti hate istrina teu moyok teu ngahina teu ngarendahkeun istrina, suami nu tara kaluar imah mun aya masalah sareng istrina, suami nu sok ngahamparkeun sajadah tengah peuting ngajak istri salat tahajud. Ciri istri anu solehah, mun istri keur bungah jadi hiburan, keur susah ge jadi hiburan. Istri nu taat patuh kana parentah suamina. Mudah-mudahan urang tiasa ngamalkeunana. Urang tutup tolabul ilmu ieu ku doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.